hirup teh tuning katungkul ku waktu. Malah dina ajaran Islam wal asri demi waktu demi wanci nya taya demi waktu dina bahasa Sunda henteu cukup ku jam kolot baheula mah da keur jaman can aya jam ayeuna mah gampang jam sabaraha ieu teh jam 8 lebih 10 umpamana jam sabaraha ieu setengah 11 kurang saeutik bisa zaman baheula mah keur can aya arloji sok make tangara waktu teh ku ciciren lingkungan alam gitu umpamana wae dina bahasa Sunda ye waktu sampai sapetingnya wanci janari gede janari teh peuting ye tangtuna ge janari gede teh tabuh hiji peuting nepi ka jam 3 peuting tadi janari gede ya janari gede teh sebenarnya mah ngeunaheun lamun ku urang dipake tahajud teh ye waktuna janari gede janari leutik geus mimiti ngadeuketan jeung ka salat subuh jam 3:30 nepi ke 4:30 eta janari leutik wanci janari leutik budak ngulisik atau kolot ngulisik tah wanci janari leutik keur tiris-tirisna teh geuning duh karek naon ngulisik nama tapi da moal mungkin ngulisik terus nemok pasti ai kolot mah tanyakeun we ka kolot deui anu geus rumah tangga tidinya maju kana wanci balebat balebat teh anu sok ngemat-ngemat ceneng berai-berai caang di belah wetan tapi can caang nyaan cenah zaman sang kuryang kaberangan dayang sumi teh meberkeun eta tah anu ditinun teh kaen berat barabat katingali nepi ka jiga balebat tah eta balebat anu cahayaan dengan rai-rai caang tapi encan waktuna di mana pajar geus udat-udat tah sinar panon upaya geus mimiti nek nemongan belah wetan kira-kira tabu 4:30 eta teh waktuna balebat deui hayam raung kongkorongok gerataranghi ka dieu amprok sing jonghok angkatan uing tah damas leuleuyang kasopono kasopanjang leuleuyang sono monok sono nganyang balebat deui tah balebat waktu balebat teh kira-kira wanci balebat teh 4:30 koko tina balebat tah budak damas mah mun geus balebat kitu geus beres salat subuh calon-calon anggota siap-siap maneh urang santika teh olahraga urang lumpat geus mimiti tah tinu poek pisan teh nepi ka tiang-tiang imah tiang tanggal teh katingali maka disebutna waktuna carangcang tihang waktu carangcang tihang teh lewat pajar ketenyoan remeng-remeng kene 4:30 nepi ke jam 5 lah eta carangcang tihang engke tidinya maju ditabuh 7 nepi ka jam 8.30 nepi ka jam 7:30 beurang eta wanci haneut moyan da keur moyan teh geuning moe tongong moe hulu teh moe hulu moe sirat eta wanci haneut moyan tah kitu wanci haneut moyan kitanya Kang Ibing damang ya SMS heula upami damang mas nuhun alif fahmi ti sejarah ulah hilap laguna cerita buat orang lupa tibah Iwan eukeun eta mah gampil ius ti Cimahi Kang Batu Sliman Siwacana Palangkaraya anu diiwat ku Banten ti Pajajaran Palangkaraja meureun dibat ku Banten ti Pajajaran sami teh sareng bantu baku Palangkaraja anu di Astana Gede Ciamis henteu sami ente sami batu mah tara dipindahkeun batu ciciren seperti batu tulis didinya we nerapna matak ayeuna dituna batu tulis didinya sanajan sekali ningali tempat mah sabenerna geus gegek ku perumahan da aslina tidinya ngan hayo digarali teuing baheula tara dipindah-pindah tanya Kang Ibing pang nyerioskeun logat-logat di Jawa Barat di Pasunan meureun Sukabumi Majalengka Ciamis Cianjur insyaallah ke kapayunnya tah ayeuna minangka bubuka tepang heula cingko asana kayak turang baca heula we sakaliannya lain baca atuh da uing menang nyen sorangan tina wanci haneut moyan jam 8.30 tah akhirna anjeunna teh ayeuna ti tabuh 8 kurang leuwih eta waktu panon poe geus mimiti karasa panas disebutna wanci rumangsang nya rumangsang eta tina rangsang make sisipan ngarangsang gitu lah muncul bahasa Indonesia merangsang maju deui ti tabuh 10 teh
waktu muning anu dipakai magawe dilaan sawedna sawed anu tah dina punukna nalian dilaan sina reureuh heula meureun maka disebutna waktu pecat sawed tuh. Jadi wanci janari gede janari leutik balebat carangcang tihang haneut moyan rumangsang terus pecat sawed terus engke waktu panon poe luhureun sirah tengah poe tabu 12 disebutna waktu manceran lohor eureun beureun sarolat lohor tah kitu. Wanci lingsir ngulon eta jam 13 jam 1 berang waktu panon poe geus mimiti ngeser kakulonkeun jadi liwat asalna mah jam 12 mah tengah-tengah sirah ieu mah kakulonkeun eta disebatna wanci manceran tolohor. Tah terus waktu panon poe geus mimiti ngeser kakulon teh wanci lingsir ngulon jam 15 jam 3 wanci panon poe satangtung dalam jam 3 mah pas satangtung urang ukuran panon poe teh dah nepi ka kitu tah urang Sunda tirinya mimiti geus rek surup dina luhureun gunung kira-kira tabuh 16 nepi ka 17 lah jam 4 nepi ka jam 5 disebutna wanci tunggang gunung katempona panon poe teh jiga tunggang gunung kitu padahal lain tunggang gunung meureunan hampir kahalangan jadi jiga tunggang gunung. Terus mimiti layung tah ieu nu paling endah teh senja euy katanya berem tabuh 17 nepi ka 18 wanci sariak layung matak geuningan sariak layung di gunung iber pasini patepung lawung kumalangkang rong heap nuka pigandrung rong heap muka pigandrung yeung surya surup layung hibar katanjakan lamunan diumbar geus gawe nyanyi mah datu di kita tirinya wanci sariak layung langit dimisi katanya beureum 17 nepi ka 18 tuluy wanci sareupna geus mimiti poek ta setengah 7 tirinya budak leutik geus mimiti carapeun tos arulin beurang teh reureuh jam 20 jam 8 matak disebutna wanci sareureuk budak tengah peuting jam 24 wanci tengah peuting tuh ti mimiti janari gede janari leutik balebat carangcang tihang haneut moyan rumangsang pecat sawed manceran lingsir ngulon satangtung panon poe tunggang gunung sariak layung sareupna sareureuk budak nepi ka tengah peuting tah kitu. Tah iya aya nu ti Magelang naroskeun ngan simkuring ti Teurat Kang Ibing dupi kehed naon hartosna kehed sarusna mah gagaduhan lalaki ngan tah ari jadah sarasna tina harap jadah teh maksana mah jadah teh budak anu naon teh anu dilahirkeun anak meureunan saencan kawin baheula mah sok dikitu mah sok disebut jadah teh meureunan hartina henteu resmi tah duka ari bahasa kama eta mah kasar pisan ulah diange atuh nya tah punten Kang Ibing ari kanyut salaresna ulah asosiasina kanu awon wae da kanyut teh disebatna oge kantong aya nu nyebatkeun eta memang sebagian tina larangan pamegat namun sok aya imut kanyut kantong lamun ditarik nyariut tah imutna teh imut kitu nya margi aya disebut kanyut kunang eta teh kantong paragi nyimpen bangsa ilahir budak panglai jaringao segala eta kapungkur tah waktu pecat sawat atos bieu nya kusim kuring tos dibaler bisi hoyong eta di waktu cepat pecat sawat teh tabu 10 enjing-enjing waktu muning nu dipake ngawuluku dilaan sawadna tah muning ngawuluku teh pan inget kieu mider cenah anggeran jalu iya mider eta kitu cing laguna kok nyangakeun kasadayana simkuring poho deui we ngaranna ngan inget tah rumah makan teh Mirasa ari nya mah nya pangirimkeun kejo duaan jeung koko kitu margi urang ti mimiti ti isuk-isuk sarap kok nya tar mau makan Mirasa teh di bawah batu ngan nomorna poho di wae kajenting poho ge ngirim we nyangakeun laguna leumis girimis kasedih kenaheun uing resep
nanti piraku lali ka janji cidra subaya baheula masalah mupus impian lamun teu tangkal mahoni langit nguyuh alun remis girimis ka sedih ciciren manjing ka perih manjing ka perih mustikaning hati kiwari lain di hari mangsa las lawas lalakon tina lalakon lamun nyawang katinang urang asih nganteng lembutan janji mapaes kadeudeuh ciciren manteng kageut manteng kageut bongan saha urang tepung naha mupus ti tresna bongan saha urang pisah naha mupus ti rasa mupus ti rasa Gusti nu ngatur lalakon nu sajatining asih wujudna garing bagja numing paratina tetekon larabatina bebenong abdi Gusti aya nu naroskeun Kang upami Cirebon laras asalna tina Caruban cek sabagian aya nu kadinya tapi lamun cek Akang asa eta mah kirata da Akang mah leuwih yakin Cirebon asalna tina Rebon Rebon mah udang leutik da urang Sunda mah ngaran tempat sok make ci artina cai jadi lain Caruban cek Akang margi naon memang aya ge tina area Caruban tapi Akang leuwih yakin tina cai ci teh Ciamis Ciawitali Citanui seueur urang Sunda mah Ciliwung Cisanggarung Cihuni ngaran tempatnya tah Cisomang Akang leuwih yakin lamun asalna eta tina Cirebon Rebon udang leutik jadi Cirebon tah kitu meureun duka nya laras henteu sing kaluhurkeun deui ko Kang Ibing aya mah silih asa tos kalangkung aya mah tos kana silih dedetkeun urang mah ulah pipilueun Dede Cianjur Kang Ibing hoyong dongeng ke urang milariannya hayang ngadongeng radio anu tahun 80-an aya teh rekaman duka tah Kang cing aya nu naroskeun deui ieu Rudi ti Cimahi naon hartosna Pajajaran na betina mian Pajajaran kapungkur ka istana Pajajaran teh di eusianana ngajajar ku tangkal pakis tangkal paku makanya disebut paku jajar di lawang gintung jadi Pajajaran tapi cek filsafatna cenah Pajajaran teh pan banerakna teh
urang mainna merah putih kapung kurma ganola teh naon atuh ganola teh ungu gitulah tah eta warna ganola ungu kitu jeung bodas seperti hideung bodas disebutna ngajajarkeun anu bener dinu salah sajajar lah ulah pas saya ulah ributkeun anu bener jeung salah urang pisahkeun jajaranana jadi dua tah kitu pajajaran teh kitu nya Kang Ibing nah laras Prabu Siliwangi tilem di Gunung Gede ai kamu naroskeun lamun urang ningali sadayana jalmi pasti maot tah Prabu Siliwangi rupina sami ngan nyebut ngaran mah dina basa Sunda mah henteu bisa henteu rata sok aya keur ucing paeh nya keur jelema ieu pupus keur ieu maot tah upami tilem nu disebut jangkar kecap teh suku kata lem eta nuduhkeun ka hanap kalem silem nya kalem teh apa kalbu kahanap kalem lamun tilem berarti kahanap sami pupus keneh ngan sangat hormat sesebutanana tah kitu hanas eta di Gunung Gede nya walahu alam bisa bab kumargi naon da kajajarna pajajarana cakatna pan kajaya gunung-gunung dinya duka aya nu nyebatkeun di anu eta mah panginten kada bagian ahli sejarah sok teras ari Bandung naon Kang Bandung aya nu nyebatkeun tina bendung eta ge leres panginten da kapungkurna Bandung teh mangrupa bendungan gede dam gede talaga gede aya deui anu nyebatkeun dua ngajajar lamun aya parahu di kiri kanana sok di beungeuratan teh nu ngarasa imbang eta disebutna Bandung jadi parahu Bandung matak cenah geuningan ngabandung tah eta nya Kang Ibing di Cisarua buah naon anu sikina di luar buka tah mun celepat buah loa tah kitu sok teraskeun deui keun urang kieu we ngawaler sawareh katina telepon sawareh Kang Ibing abdi gagas peneroskeun ari bulenek hartina naon bulenek bulenek teh buleud bentelu naon buleud ngan beteung anu kahareup eta bentelu sabab lamun tarangna nongnong mau disebut tarangna bentelu moal da bentelu mah khusus keur beteung tonggong mah teu bentelu kitu ius Kang dupi Mama Angga Kusumah laras anu nyiptakeun jurus timbangan sareng di mana paguruna jurus timbangan teh aya keneh saha pewarisna insyaallah upami teu lepat mah laras anu nyiptakeun jurus timbangan almarhum Mama Angga Kusumah linggihna di kebon kalapa dupi jurus timbangan aya keneh antara lain nu nyepengna Cep Adil anu aya di Jalan Jati eta nyararepeng da teh seueur saha pewaris eta jurus aya we urang ngobrol we lah kitu margi jurus timbangan teh jurus anu kacida lemah lembutna malah geuningan diciptakeunana ge aya dina penca teh sok seueur anu kieu ieu ti guru penca ieu anu ka antos ka penak ku sim kuring yeuh aya penca mah cenah lamun musuh datang ka urang aya sabar perkara urang lumpat singkirane lumpat geus teu bisa lumpat balik siksa ari geus dipaksa-paksa teuing mah kitu malah cek muka sarana mah qoidan tah aya nu kadua nyarios deui ari musuh teh sarojeng saya mah datang pepageun balik anterkeun mun perubahanan eta marek bengep rek naon tuh tah ari timbangan anu eta anu sim kuring gogodegna teh nyangarepan musuh kudu mah cing nyieun jurus kumacarna supaya urang salamet musuh salamet eta timbangan nu mawi cenah geuningan disebutna timbang rasa urang diciwit ku batu nyeri atau tong nyiwit ka batur tah engke urang ngomong panjang urang panjang eta mah ieu ge duka da aki Angga upina parantos teu aya atuh putrana wauhi terus teu aya kantun aya keneh si Dedi tah putuna di Jalan Kopo maneh geus lila teh nemongan ka urang Dedi sia geus lila pisan maneh tah cing teraskeun di kaluhur ko tah ieu ngobrol keun aja dengan ge ngobrol euy Kang naon hartosna pakalungan doma taduda pakalungan mah aya ge kalung doma atau pakalangan ari wana raja naon hartosna Kang wana teh leuweung raja mah nya raja wana raja teh peungitan leuweung tempat raja ngontrol baheula meureun tah kitu
Ari tunggul rahayu, ari tunggul teh anu ngajentul, anu jadi tutunggul, lamun dinu maot teh meureun teh tutunggulna. Rahayu teh kebahagiaan, teh yang merupakan pusat utama kebahagiaan gitu tunggul rahayu teh. Itunya teruskeun ka luhur kok eta tadi ge geus. Ieu baru pisan ieu mah ieu operatorna buru ka luhurkeun. Wanci harieum beungeut nyar bade magrib. Kang leres ente di Banten aya aduh urang teh kitu bisa ngomongna ieu salerasna mah bisa ngan nya jang urang priangan membeureun asa teu kelu akang nyaritana nya sok taraseula ka luhurna. Kang dupi Danau Bandung watosna ti mana wae Padalarang pantai Padarang teh baheula mah matak ayeuna geuning sok eta gog apu turut apu bungkul atuh da batu kapur mah kabeh di pantai ayana tah kitu nya sok kalurkeun deui kok kayak urang waler setik-setik we Kang pamuterkeun lagu tepang bungaran insyaallah Kang upami sangkuriang aya sangkuriang teh aya sakuriang legenda aslina sada sangkuriang sang guru hiang tuh Kang Ibing kunaon pamisetna budak teu kaeng ameng sok aya sandekala saresna sandekala sandiakala waktu anu picilakaeun sandiakala tuh sande-sande kada bisa sandekala ya bisa picilakaeun atuh da waktuna magrib mah bisi aya naon tilita sarang-serang tak kitu nya geulis tuh cing setik deui kok kitu seueur-seueur ting atuh nu nanyakeun teh Kang hartosna tepis wiring pasisian tepis wiring teh pasisian malah aya sajak mun Bandung baheula mah geuningan apa naon teh cenah geuningan cek sajak Kang Wahyu Bisana mun telepat anu ngadamelna teh ceriah warna pucuk kastuba kegairahan hidup merata sampai di tepis wiring tuh kapasisian tak kitu tah ayeuna urang puter lagu heula ayeuna mah kok cing hayang lagu tepang mungaran sa mirasa geuningan ana sakitu bener nyebut mirasa henteu datang sia sing bahe tah masakna teu ngarasakeun operator lapar operator aing dijual atos ku aya mangga nyangakeun eta lagu parantos pengintinya eta lagu teh nu simkuring tah ayeuna bisi teu warawuh ayeuna kecap sesebutan bilangan ieu basa Sunda tong boro barudak sanajan sepuh-sepuh ge geus seueur anu teu emuteun deui tah ieu conto ieu salosin eta teh 12 siki ayeuna sok aya keneh beli satu lusin aja nah salosin 12 siki sakodi 20 geuning ngajual sarung sabaraha teh tos ieu mah kila di sana sakituna sadua kodi we berarti 2 kodi teh mawana 40 siki sakodi sakodi teh 20 salikur 20 hiji anu anehna lamun 20 hiji salikur meureun kuduna 2 likur mau 42 2 kali salikur henteu salikur teh 20 hiji lamun 2 likur 22 23 likur 24 likur nah atuh geus nepi ka 25 salawe tah 40 saraju 40 teh saraju upamana keur ngitung lauk ya sabaraha 2 raju tadi teh berarti 80 siki eta lauk tuh sawidak 60 sawidak geuningan matak cek cerita pantun nu buntutna panjangna sawidak depa loh 60 depa kumaha gedena eta panginten sawidak 60 sagros eta geus biasa 144 hartina 12 losin sagros teh salaksa kadeu 10.000 aya salaksa 10.000 aya deui laksa teu nganggosa eta mah dahareun jiga siga kupat tahu laksa eta mah sok make bihun nya tah salaksa teh laksa keti kabingahan aya salaksa 10.000 aya saketi 100.000 matak aya laksa keti kabingahan hartina 10.000 kali 100.000 cing eta bungahna jiga kumaha 1 juta eta mah 1 juta sarua tah geuningan apa namanya bilih engke henteu ieu bilih teu tararang kitu tah teras aya deui ukuran panjang jeung lega 1 mak aslina 1 mak teh 3,77 meter ari sabata 14 meter pasagi
ayeuna sok aya salah satu mak jeung sabata teh disarwakeun. Ai di Bandung macana satu tumak, ai di Sumedang maneh sebet sabata. Salarasna da benten, ai sabata 14 meter tah satu mak anu di kota. Satu mak mah salarasna ngan 3,77 meter. Eta teh satu mak teh salarasna aslina mah ngan di urang mah di kota mah sok disarwakeun jeung bata 14 meter pasagi, kadang-kadang 4 kali 3,5 tah sakitu. Padahal sanes eta kapungkur mah 3,77 meter teh nyaeta paling saeutik jangkauan lamun urang ngalungkeun tumak. Matak satu mak teh kitu tah. Sapal, pal teh 1,5 kilometer. Mil sarua eta 1,5 kilometer. Saare 100 meter pasagi. Buka da teu lega-lega teuing ari sawah dengan sacangke wok pa aya panginten 10 are mah tah 10 are teh 10 kali 100 meter 1000 meter kitu. 1 hektar 100 are kari ngitung we 100 kali 100 meter pasagi. Sabau 500 bata sami sareng 7.086 setengah meter pasagi. Tuh dari sawah mah kitu, dari kampung mah aya kana 8 bau nu diical teh. Baheula inget keur budak tatarucingan, sawah sakotak hayang jadi 4 bau cenah kudu kumaha. Hanas urang mikir efek teh, ai singan we di juru-juruna cenah 4 bau. Ih, ai sia jeung di kamana wae. Satu kaki fit sami sareng 30 cm 0,3 meter. Saelo tah aya saelo 0,688 meter. Ari saicak saelo pasagi. Sadim satapak jempol urang Sunda baheula. Sajengkal ditungtung inung leungeun nepi ka tungtung cingir eta sajengkal 20 sentian paling lah. Sajeujeuh sarua jeung panjang dampal suku kolot. Dampal suku kolot sakitu sajeujeuh matak king urang jeujeuhkeun cenah. Urang pancekeun ti tincakanana kitu. Keun duit saeutik urang jeujeuh we. Tah urang paskeun. Sadepa ditungtung ramo leungeun kenca nepi ka tungtung ramo leungeun katuhu upama dipentangkeun kurang leuwih 160 meter. Brai digebraikeun. Tah eta sadepa geuning sikabayan ngadepaan lincar. Sadepa, dua depa cenah kitu. Satampah sagede dampal leungeun kolot. Tah kitu ye bisi teu acan aruninga. Tah ari tos terang kieu mah meureun. Aya sabaraha hiji nu kudu diterangkeun ngaran-ngaran bangunan we lah. Bagan saung rangon di laut paranti pamayang ngalalauk di Banten mah disebutna bagang. Balandongan adegan saheulaanan pikeun narima semah tempat kamonesan nu karyaan dinu hajat lah keur ngiuhan tamu sagala kitu balandongan. Bale adegan wangunan. Bale Bandung tempat ngabandungan parentah pimpinan. Parentah raja zaman baheula mah. Balai desa kantor pamong desa, balai kota kantor wali kota, balai watangan kantor pengadilan. Jadi lamun jelema kade ulah ungah balai watangan, ulah urusan hukum, ulah urusan pengadilan sieun sing balai atuh kalakuan teh ulah ka balai watangan kitu. Bedeng imah leutik atawa imah dipetak-petak pikeun pagawe leutik upamana keur kontrakan. Cik nyarieun bedeng sancan ngabangun gedung teh bedeng heula. Di mana di Bandung? Ah, aduh ngabdi di bedeng nuju di damel panemok kitu. Aya oge bedeng teh pabinihan karet kopi teh sok disebutna bedeng nya. Elos adegan biasana tara dibilikan sabudona paranti nyimpen bahan piimaheun di elos ngan ayeuna sok diparake dagang elos tadi kitu. Garduh wangunan leutik sisi jalan tempat ngajaga keamanan atau pangreueuhan anu ngarona ayeuna sok disebut posko. Zaman baheula mah garduh kulisi cenah nguriling ka garduh ningali rona keur belum sampe tong hares teuing euy kitu sumuhun juragan kitu. Gosali adegan tempat digawe panai. Panai lah tukang nyieun parabot, tukang nyieun bedog, nyieun bangunan eta teh paragi eta nyieun panai disebutna gosali. Ari imah mah geus terang sadayana ista gedogan kanang kuda. Jobong kamar atawa kamar leutik nu nempel di imah batu eta jobong. Jongko kios kokos tos tararang eta mari kios teh kerah diterangkeun teh terang kios-kios mah teuing-teuingeun. Karapyak kanang muning atau kanang sapi teh karapyak. Jadi baheula mah daya kolot disebutna karapyak teh kanang muning kanang sapi. Kayaknya kobong kamar leutik.
langar nyaho eta mah leuit nyaho lio parantinyeun kenteng atau bata sumuhun merdeka lio malah lio genteng tah ieu di mana ya duka ya ibu-ibu nolol dina kaca pagupon kanang japati paranye kanang hayam kade ulah patuker rangon saung luhur nu aya kolongan biasana paragi ngintip sasatoan saung lisung tempat neta soronoy wangunan leutik nu ditempelkeun ka imah dipake nyimpen kai parabot nyawah jeung sajabana tajuk masjid leutik di pakampungan tah ayeuna begini tos terang urang sunat teh beunghar ayeuna mah imahna potongan Spanyol potongan itu ya baheula mah aya potongan badak heuai capit gunting julang ngapak parahu kumereb suhunan jalopong tagog anjing eta imah urang Sunda laleungit ayeuna arsitekna jadi duka nyarahun duka henteu cik atuh euy piara lebar sanajan itu bangunan itu hotel itu kitu urang seuri we alah da eta potongan teh badak heuai tah itu cenah villa itu sae nyaho aing julang ngapak yeuh panginten cing naon Kang Ibing ari Tangkuban Parahu cerita nyata saresna Tangkuban Parahu merupakan legenda anu duka saha nu ngarangna salaresna mah kalebat toponimi asal usul nama tempat meureun abdi wa anom upami hartos nahur pugur naon haur teh tangkal awi aya awi haur geuning nu koneng abi koneng ai pugur ngarang-rangan daunna eueuhan tak disebut haur pugur kita tuh Kang sejarah lemur abdi situ raja teh basa eta teu ngadangukeun alah ai bangsa situ raja matos jelas raja lamun situ dilanglang ku raja ditinggalian ku raja terus dilandian dinamian situ raja kahartos panwana raja ge leuweung raja situ ge kitu situ raja nya tah kitu tai dharma mah tugas matak dharma raja teh kitu cing kaluhurkeun deko aduh marukan kita ngobrol kita resep nya resep wae uing mah lain bibisaanan bisi lalingiteun heup kok Kang bade tumaros di bisa kala Sang Hyang Tikoro teh nyata atanapi dongeng Sang Hyang Tikoro sanes dongeng memang nyata dulu Danau Bandung tobros didinya mengalir ke bawah sekian ratus tahun juta tahun lalu lama-lama saat juga eta bobocoranana lamun nyeun panci nu bocor tah marecret kadinya nepi ka tinggal panci saat tah Bandung ayeuna teh saat eta tidinya jadi sanes dongeng nya Sang Hyang Tikoro itu Sang Hyang itu dari kata hyang itu yang dihormati yang ditakuti eta Sang Hyang seperti Sang Hyang Abiasa Sang Hyang Bayu Sang Hyang Indra zaman harita kepercayaan orang Sunda karena para hyangan para rahyang dianggap para dewa aya Sunan Ambu makanya aya rahyang banga sanes haryang makanya aya parahyangan tempat para rahyang tempat para dewa sanes priangan parahyangan kitu tah Kang Ibing dupi kue barayot aya keneh aya di Garut Meseur tah naon disebatna burayot nya kitu da kuehna ngagayot kitu sok teraskeun diko ya anu naroskeun ngau SMS di Walerso teh Kang ari silsilah Sumur Bandung aya dua kahiji nu di Pangarang kadua anu aya di gedung PLN nya kitu PLN itu teh PLN dugi ka ayeuna ge aya keneh cenah eta teh tengah-tengahna kota Bandung malah ceuk nu ngageugeuh mah di alam lelembut disitulah Nyai Putri Dewi Sumur Bandung berdiam sebagai penguasa Bandung di alam kesanahnya tah anu mamaos kawih ieu saha nah tos diical sidina duka tah mun ieu teh mana atuh nya duka tah ari kurang saeunan saleresna mah panginten warasnya hilang sedikit gitu tah eta cing punten deui ko kaluhurkeun bila aya nu naroskeun lebar aya beno ti caringin Kang naon atuh teh ngalungkeun mun ti Penawarman 7 ke nya Kang Ibing ari saelo atos diterangkeun bieu sareng sae kok Evi oh sareng Evi mah kalebat atuh neng Evi sugan teh saha bingung dari tadi siapa tuh cingkok Kang laguna segema pisan Kang teu aya nu ngirim tuangeun ulah ngadoakeun sing bae karunya mending sina kabeulem ulah lagu bimbang yun kana kayak urang pilariannya abi sobur bade naroskeun terang lang nanong kanggo panyawat reumatik atanapi asam urat abdi gaduh pun biang teu damang wasalam tanu tararangeun mangga
asam urat kunaon kan aya kang mah apa teh anu pel we lamun asam urat anu kanyahoan mah purinoa nya apuri eta mah kang wawuh yakin nya tah kang ngoro mah eta mah sami eta ge reumatik mah eta ku asam urat mah ku purinoa Ari Oni eta putra anu akang sabaraha kayu nu ngirimna 407 4408 mau awak di baler kumargi naon akang yakin ieu nu SMS aja jalemana teu waras teu waras atuh Kang wawancara dengan Agim jam 2 di Metro TV kunaon naon atuh teu terang Andi Kik Andi wawancara sareng Agim maka atuh teh batur atuh sanes abdi teraskeun kok Ari Bang Wildan tarang ngiring siaran deui duka aya kene duka henteu kena pisan yang ngadangkeun lagu girimis ka sedih lelenean ka pamajikan tapi kudu ka pamajikan sorangannya ulah lelenean ka pamajikan batur awas Kang upami Jatimas Subang aya hubunganana sareng lauk sareng Prabu Siliwangi duka cek sim kuring mah teu aya ai tepi wiring naon pasisian abe pangalengan tah sok teraskeun kok ke atas lagi Kang Ibing Abi Roy ti Muncang Gajah naon hartosna kandaga lante aduh ya kandaga teh wadah salaresna mah nya ai lante teh terang teh sim kuring Ari Makuta Prabu Siliwangi laras aya di Sumedang duka nya duka da eta ge nu sok diarangu pan nikah teh cenah Makuta ti kerajaan Sumedang duka ti ditu nama teras kunaon di Jabar di Jawa Barat di Pasunan nyariosna sok bararen tentang Tasik Majalengka kawit eta bahasa wewengkon bahasa daerah cenah naon kitu tah Istani Cipadung naon hartosna nurub cupu sanes nurug atuh nurub nganggo be tah nurub cupu teh pas upami katurug katutuh sudah jatuh tertimpah tangga gitulah mun bahasa Indonesia nama tah eta pangitan jadi geus urang sangsara menderita hayo dikatamahan deui tah kitu kinten-kintennya insyaallah ke urang terangkeun sadayana saeutik ngarah arapal naon atuh si Epi teh nanti kita tegan sok atuh laguna heula ko nyun ke naon cenah bimbang mangga itu naon atuh si Gelis akang teh bimbang lamun basa mimitran gelis duk buah hati iraha akan kabumi gelis akan ngantosan nganti naon putusan gelis duk kembang socat diratu gelis tega kapan urang sasarangan makan tangta harapan kapan teh keacanai diratu paturaya akang teh bimbang lamun basa mimitran gelis duh buah hati iraha akang kabumi gelis akang ngantosan nganti naon putusan gelis duk kembang socat biraku gelis tega kapan urang sasarangan makan tanggal harapan kapan teh teatalani iratu paturai deui
si Koko eta lagu Kang Ibing tiap bait ngeusi mos nyaho sia nyanyawanan maneh. Para mitra Radio Mara anu kusim kuring dipihormat, hormateun sim kuring. Ayeuna ngaran-ngaran patempatan, bisi aya nu ngadang, bisi aya nu tacan terang. Nu disebut alun-alun harti sabenerna tanah lapang hareupeun kantor pemerintah. Upamana hareupeun kacamatan, kabupaten, eta disebutna alun-alun. Kapungkur Kabupaten Bandung teh di dinya nu ayeuna janten rumah dinas Bapak Wali Kota. Atuh tanah payuneuna teh tanah lapang teh disebutna alun-alun. Di Baduy hareupeun puun padangan saeutik aya meureunan 50 meter mah alun-alun disebutna urang ge kungsi seuri. Lot itu bener disebutna alun-alun. Cinya heuh jah heuh alun-alun ge. Tah, oh iya. Da tilok jauh ti mah pun mah alun-alun, Pak. Tah, gitu. Babakan geuning aya sok aya babakan sekelwa, babakan ieu, babakan itu, babakan anu, babakan teh lembur anyar. Jadi pada waktu itu membuat kampung baru disebutnya babakan. Ngababakan teh nyeun lembur anyar. Pamana ieu tarina leuweung. Oke, kita babat nyeun lembur anyar eta babakan, ngababakan. Tak kitu. Pamana kapungkur nu nyeunna sisieurna urang Jawa dinya babakan Jawa di dieu. Maklum di urang marah gampang. Tah ieu anu lemburna loba anu babakan anu malah aya babakan tempe, babakan ieu, babakan itu lembur anyar. Babantar bagian walungan anu leah sarta deet. Ya, leah teh henteu mudun, teu ngagurun teu leah we leah. Matak disebut geuning leah teh jelema sing leah atuh hate teh jembar, lebar. Deet eta babantar. Bobojong jojontor tanah nu nyodor ka cai. Sisi walungan nu nyodor ka cai eta jojontor. Gitu. Bubulak kakade ieu sarupa tegalan tanah nu pinu kujukut siga lapang gitu, tapi ayana dina lamping gunung atau di pasir eta ngaranna bubulak gitu. Dungus SMS ke heula atuh we lain laporan-laporan heula ada urang ge keur siaran naon atuh deui. Naon itu ke heula si nungki mun nelpon ge ke heula tuh urusan sapi mah ke balik ti dieu urang teh mangna bisi aya nu garadu sapi ageung tapi hargana tong abis-abis teuing deui keur abdi yeuh di mana yeuh nu garadu sapi ageung ka kurban nya ari mirah-mirah teuing henteu entong atuh lebih anu wajar-wajar biasa teh anu gede teh kitu. Naon atuh naon atuh teh geus ke heula lah tong SMS paehan kurang dieur euy macaanana dina SMS HP mah jeung renyek nya jeung renyek. Dungus ruyuk rungkun gunukan tatangkalana leutik nu rada remet di jero leuweung geuning sok aya tangkal-tangkal leutik nu panek rungkun eta disebutna dungus. Makanya dungus cariang eta tangkal cariang wungkul dungusna. Aya dungus emak eta memang aya emak-emak gitu bisa anu iman deket dungus eta ngarah teh hese di urang mah dungus emak. Aya mah sok salah nyebut dungus emak, sanes dungus emak, dungus emak. Makanya aya dungus meong geuningan. Eta teh kanang maung dungus teh. Sok diparake maung gitu. Huma tanah darat biasanya di leuweung, sok dipelakan pare, tapi tara dicaian. Padi sawah darat gitulah. Jungkrang jurang bagian legok anu jero sarta sisina gurawes teh curam. Karees taya karees ye baheula mah aya karees kulon karees kaler malah jalan eceng jalan naon teh disebutna kapungkur karees 2 bangsa jalan bonteng taman siswa karees 1 eta lamping. Legon bagian basisir nu ngelok ka darat sarupa jeung teluk kan leuwih leutik jadi teluk leutik legon airas teh geuningan di Banten Cilegon eta teluk leutik nu nyodor. Lembur apal leuwih ge meureun apal teu kedah diterangkeun. Mongor sarupa pasir dengan leuwih hanap tur leuwih leutik momongor ya. Muhara tungtung walungan di hilir tempat patepungna walungan jeung laut atawa walungan leutik jeung walungan gede eta muhara. Tuh makanya kerajaan Pajajaran kapungkur di zaman Munding Laya di Kusuma dijenengan kerajaan Muara Beres. Mumunggang bagian gunung pangluhurna tonggong gunung geger meureun mumunggang teh
dina mumunggang eulis tuh bagian Gunung Leutik dina mumunggang urang calik teh tah eta mumunggang tah ari sebal anu sebet sebal nyata kiriman teu datang aing mirasa pasir Gunung Leutik sarta hanap matak baheula aya pasir Kaliki eta tempat gunung jiga Gunung Leutik teu loba tangkal Kaliki ungkul pasir Honye pasir Kaliki pasir Impun baheula loba impun nya impun teh lauk leutik bernyit gitu Reuma tanah darat urut huma disebutna Reuma jadi kalau ini dulunya huma tages teh dipake Reuma disebutna Sabang kada dina basa Sunda aya tanah darat nu dihapit ku dua walungan. Kalau dua walungan, dua sungai menghapit, bukan menghapit atau menjepit naonnya. Satu tanah disebutnya Sabang. Sampalan Tegal di leuweung, tengah leuweung tempat nyatuan sato jarah. Jadi tengah-tengah leuweung teh aya sampalan. Tuh. Situ balong nu gede. Biasana walungan nu di Benung sok ngajanggelek jadi situ. Situ Ciburuy tah kitu walungan gedean, balong gede. Somang jurang anu gurawes teh curam dan jero dalam makanya geuning kareta api sok ngalangkungan jambatan Somang tah eta jurang yang dalam. Tanjung Jojontor tanah nu nyodor ka laut disebutna Tanjung yo kitu. Tarikolot tempat urut lemur anu narukolot yang tadinya banyak kemudian menjadi sepi tah eta lemur Tarikolot. Dayeuh teh kota lamun dayeuh kolot berarti meureunan kota tua. Jadi sebelum Bandung sekarang tuh di situ dulu dayeuh kolot. Tegalan mah teu kudu, Teluk teu kudu, tepi Swiring sesebutan sejen keur pasisian atau pilemuran. Tetelar tanah dasar di tengah sawah anu teu kahontal ku cai sok dipake pangangonan, tah eta tetelar. Tutugan bagian gunung nu panghanapna wahangan walungan guys eta mah apa tuh ieu mah lain urang nita kitu ulah nepikeun ka urang sebagai urang Sunda we nepi ka apa sih dayeuh itu loh jangan apa sih atuh manya urang taroskeun ka sepuh keun ka kuring naroskeun mah lamun aya ku kuring di bajaan dina palebah teu bisana meureun ceuk sim kuring teh kapake make bahasa Sunda yang lemas enggak tahu deh gua juga gitu sia teh kok warta berita teu oh henteu cing mental gue tadi kok keresep orang lagu menang rumpakana Edi Dai Iskandar ternyata si Ius laguna eta teh remis gerimis ka sedieu buru sakali deui tumpeng uing resep atuh ada banyak keur bagere nyanyi potong bebek datungeunna ai urang Sunda mah tak kitu bobogohanana urang Sunda baheula kitu ngaran nu taya hinggana akang kapaksa nulis ieu surat itung-itung ngawakilan jirim akang anu panungtungan nu sakitu tahun urang riung nungpulung suka duka babarengan ngambah sagara katresnan dedeh sugan teh poe rek bengeras nepi ka sore teu hanteu geuneuk maleuk katutup ku mega hideung tapi sok sanajan kitu eulis akang moarek nyalahkeun sasaha anu salah mah iwal ti diri akang bongan ditakdirkeun jadi lalaki taya kaboga jung bager geura udag kabagjaan nu dipiharep ku salira akang motong ting jadi pikiran jalan nurek disorang masih keneh jauh akang mah iwa tititip mihape paguyuban urang alah teu bisa ngomong janji mapaes kadeudeuk ciciren manteng kageut bongan saha urang tepung naha mupus ti tresna bongan saha urang pisah naha mupus ti rasa mupus ti rasa Gusti nu ngatur lalakon nu
tining asih wujudna garing bagja numing paratin Teu kudu nyaluuh jalu cimata lain banda lalaki kasedih nunggu kuntit unggal detik kasusah nu marengan renghap napas lain alasan pikeun mandeg lengkah juang hudang jalu itung lengkah temongkeun dada wajah asupan jeung jajah leuweung geledegan ambah sagara tong rempan najan ratu ombak anu datang catet jalu lalaki getih Siliwangi pantang jajerih ku kapeuri aisan rawayan kirang lanang tedak pajajaran tara ragrag ku Tunggara zaman aing keur ngora nya kunyaah-nyaahna ka tanah kalahiran cenah ku endah parahyangan teh geulis lemah kadedeuh tempat bali geusan ngajadi sora suling nu ngagelik di piring jentreng kacapi matri asih nu geus maneuh dina ati geulis mihape akang mihape mun ke pareng lastari datang mangsa raga kudu paturai jeung nyawa panggolerkeun ieu diri dina lahunan parahyangan nu endah alah koko tah titipan aing jiga heureuy ge aing mun maot panggolerkeun dina parahyangan nu endah tuh kok alah euy baheula urang nyeun sajak judulna indung rek deog rek pengkor rek petot rek bengo indung kuring sosoca bentang nahate nu ngandung tunggu rahayu ma ka anjeun kuring nyalu ma biheung jaga ieu diri bisa males kahadean ma bisa sia nepi ka irag urang nyeun sajak baheula judulna teh malam minggu nya langit cedeum hate keung nalawang panto ngacegak bapana baheula ayeuna mah ngacegak baledog da ayeuna mah geus urang mah geus teh boga bobogohan duh baheula nonang ninang noninang kulantan urang pelawak cenah sok loba seuri pada urang dituliskeun judulna dina seuri nyumput buni sakabeh kapeurih ati dina seuri moal kaciri sakabeh kanyeri ati gitu catatan pribadi mah begitu nyeri hate ku awewe walah narima surat tulis kurang surat pamungkas ti manehna kan 2 baris kertas biru mangsina cimata palsu alah baheula da urang mah baheula mah atuh naon atuh da ring keseniman kok tapi da kumaha atuh aya mah ngadengan lagu teh sok inget we lagu-lagu si Bruri ningan izinkan aku pergi apalagi yang kau tangisi teuing ningan dari rang daring durari rang dang durang duraring izinkan aku permak cek tukang jahit eta mah apalagi yang kau tangisi alah nah tapi kasedih da urang menjalu seuri we dina seuri nyemput buni sakebeh kapeurih ati teu kudu nyaluh koko perih nyeri perih sagala ka nyeri kasusah lain kuna naon apa ngeuningan cenah bagitu baheula cek urang nyeun dina catatan harian tersenyumlah ketika menghadap derita karena derita takkan bisa hapus oleh air mata kitu baheula ke remaja atuh tong sieun da urang menyen sajak dasar urang tukang heureuy judul teh lagu teh bulan sugan teh batur mah bulan itu henteu urang mah judulna bulan nyen sajak baheula keur budak bulan tok aya bulan segede batok ayeuna geus kolot bulan tok abis bulan wit mogok atuh da kitu kok atuh cing yang kati bisa anu cumarios naon kok lah
Ning naning nang naning naninang ninang noning nuninang. Kang ari sawidak naon hartosna 60 biji sawidak terus kok taikeun ka luhur. Sadakeling teh nami naon nami gunung. Kang leres aya nami lemur tembong kanyut amun telepat aya malah di daerah Garut aya sar kacang aya lemur teu sar kanyut aya lemur eta jenengan caket leles mun telepat. Kang payoyon Sunjaya teh kedah dilestarikeun mari anjeunna hiji-hijina urang Majalengka nu resep kana musik klasik. Naon maka dilestarikeun dalan ceuk aing teh lain orang purba. Maka jeung hiji-hijina urang Majalengka nu resep kana musik klasik. Anjeunna musik Majalengka ge keur ngabahas klasik mah biasa nadana geus lain Majalengka. Kapan ceuk anjeunna geuningan? Itulah opus ke-7 dari Beethoven, tuh dari Sebastian Bach. Dalam nya mah urang Majalengka beureun ngewa. Itulah opus ke-7 dari Sebastian Bach. Apaan Sebastian Bach teh? Tadi tes meulilan minyak lantung. Ji atunya nya. Atuh meureun ujang madang heula. Atuh kajana ulah dina leungeun badahan dina piring eseng. Sebastian Bach. Tah teu kitu ngayon mah. Kang Ibing aya hate ka 2 leutik. Eta salaresna hate ka 2 leutik bogoh. Ada yang diincer aya katiluna naon nya bogoh eta katiluna. Cing. Edo Ariel dukanya Edo Ariel teh orang rada kajawab ya rada ragu-ragu ya jenengan jalmi Edo Ariel da duana ge lain ngaran jelema Edo Ariel mah tuh satepuguh kitu Edo Ariel kitu ucing. Kang ari nemat tempat Cisaranten hartosna naon santen teh manis lamun make kecap ar ieu nyuduhkeun loba saranten anu maranis gitu. Saranten teh manis dina arti kata sanes manis amis pamana sonten nu santen sore yang indah yang manis senja yang indah gitu saranten teh. Kang di rumah makan di Majalaya aya keneh RO RB sareng cobek eceng angeun lompong sareng cobek belut sae apa disebut si obek teh kabeukina kana cobek teh baheula teh ayeuna di Australia teh. Kang upami bale endah naon endah mah indah bale mah nu adalah tempat pertemuan bale John Henry bale endah tapi naroskeunana John Henry bukan bae saha ge dangaran makajeun. Ieu sareng Kang Umay ti Cibaruga upami naroskeun upami bobot sapanon carang sapakan teh naon sanes bobot atuh da bobo teh heuh sapanon tah sakiceup sajarelet carang sapakan ai pakan teh huap kitu makana geuningan pakan barang huap barang hakan teh pakanan ikan teh pakan teh huap carang sapakan jadi meskipun sapakan tuh carang gitu tah anu gede pada anu bos sapanon mah leutik tinu leutik jeung kanu gede urang nyunkeun di hampura gitu. Ari pangkeng naon bagian tukang imah kamar ate pengker sabenerna mah kamar pengker pangkeng tuh ya kok terus deui Kang Ibing dupi basa Jawareh teh naon terasna eta mah anu sebat Jawareh kirata Jawa sawareh seperti di Cirebon sebagian ada Sunda sebagian Cirebon sok disebat Jawareh gitu. Kang obat asam urat mah ku daun sadagori cenah digodog tan bisa we asam urat daun sadagori digodog caina 3 gelas dugi ka janten sagelas teras dileueut ti Cianjur ye hatur nuhun daun sadagori digodog 3 gelas caina saatkeun dugi ka sagelas tah eta obat kanggo asam urat. Wae terus makan mirasa ge ngirim teh aing mah aya dikiriman maneh mah. Kang Abi insyaallah bade kaungan murang kali rencana pami pameget dinamian zikri rizkina wangsa Sunda pami istri Madinah Asri Rizki Arimbi saya teu mangga ngan eta nu tungtungna saya eta bade Arimbi mangga ngan Rizki Arimbi gede miripna tiasa menangkeun Pandawa anu kadua tuh. Kang Abdi Widi di Pasko ari Kang eta anu di SOS teh sanes eta sanes pun anak namun murid abdi
nyebatkeun pun anak teu wantun bilih ibu ramana kasigum kasingeung aslina ti Subang oni teh sakolana di SMKI diajar ngalawak mah ka abdi matak asa kakolot manehna kitu dupi saneke asal kecapna tina naon di kampung Simkuring dinamian eta saneke neke maneke we ngetrok sirah kuramo taneke saneke sakali ngetrok gitu abdi ukit di tega ari lengkong eta tamlong mun teu lepat panggar gajian kai eta tamlong sanesna mah geus sanes ngangobe tamlong upami lengkong eta walungan anu mengkol pepengkolan eta lengkong pengkolan walungan teh lengkong tah kitu jadi pami lengkong eta dicaket Unpas ini pengkolan tah eta teh lengkong mah eta sanesna di mana meser buku anu aya pelajaran tulisan Sunda kuno coba taroskeun ka Pak Opik di itu tuh naon teh Pak Opik teh di Guru Minda tah nya Kang nah aya sejarahna tanah Sunda sareng Sulawesi margi aya nu sami sapertos nami Daeng Makassar sareng Daeng Sutigna kayak sanes masalah eta Daeng Sutigna ti Makassar namun lami di Sunda tapi aya kemungkinan sami margi Daeng itu anehnya yang disebut Daeng adalah keturunan raja orang terhormat yang dianggap keturunan para dewa lah dari sananya sedangkan di Sunda pan Dayang Sumbi Dahyang Drona. Nah, sehingga Daeng dengan Dahyang itu sebenarnya masih berdempetan. Nepi ka moal gitu aya ieu aya sami Maria mun urang ngali sejarah rada aneh. Sultan Hasanuddin di Banten, Sunda Hasanuddin Banten sareng Sultan Hasanuddin itu tahun 6 coba geura caket pisan. Moal kitu ieu gelar teh asa pada deukeut urang jeung itu teh. Tah kitu. Nya. Aya di Kelaka Kendari aya kecamatan Pohara tiasa janten cek abdi margi aya Sunda sareng Sunda empan hampir sare padi pare pari tuh padi Ciawi pari tuh emuta padi pari padi payo paye sadaya hampir sami Kang Ibing ari ngabung bang teh kumaha ngabung bang teh saleresna begadang pada waktu terang bulan yang sedang terang-terangnya cang bulan 14 Ari lembur ceuri jeung pangauban asalna tina kata benak naon ceuri ngaran tumbuh-tumbuhan di Banten aya ciceuri pangauban ngaub tuh mengikuti berteduh berlindung pangauban tempat pengikutan tempat berlindung gitu Kapa Haji Jojo di Soreang kantos naon anjeunna ngajar bahasa Sunda ka pribados kapungkur waktu di SMA sok teraskeun deui ko aya keneh kela Kang Ibing pangdongengkeun buah batu nah geuning aya batu nunggal batu Raden nya atuh panginten daerahna seueur batu atuh aya kapungkurna eta teh kade nya ari Gunung Sunda kumaha Gunung Sunda teh hartosna bodas Gunung Sunda teh lamun ditalik ti kajauhan Sunda teh herang bodas ka tempat Gunung Sunda atuh aya di Gurung Burangrang sapertengahan sareng Gunung Tangkuban Parahu tihenda di Pajajaran Kang upami Dalmas tiasa ngarekam lagu Sunda sanes Dalmas teu nganggo Damas upami Dalmas mati kepolisian Kang abdi kantos ka Sancang eta di Leuweung Sancang aya makam saurna makam Prabu Kian Santang leres eta teh Arno Cicadas ari soal makam akang teu terang ngan lamun upami Prabu Kian Santang Kian eta asalna tina rakean kapungkur rakean salah satu gelar tameng dada urang Sunda pahlawan Sunda keur perang kapungkur disebutna rakean Kalang Sunda rakean Jati rakean Minda Kalangan rakean Santang itu nama orangnya rakean gelarnya rakean Santang sanes Kian Santang gitu cingko sok insyaallah nu tiasa mah kusim kuring dijawab nu teu moal naon hartosna sapada lisan sapada itu sajajar garis mun lagu mah sagaris gitu ya Majalengka tah di Cikijing Majalengka Kang Ibing upami Sakajenil di mana Sakajenil duka tah taroskeun we anu ngajenil di mana tah deket Saka inget teh hartosna amu cuy teh amis matak pikabitaeun muruh muih hipu sapertos hui anu dibubuy meuni muruh muih mah sampe tah anenoy katingali hipu jeung pikangeunahkeun balangsak sangsara Kang upami totowang teh naon hartosna tetawang galengan sawah galengan sisi walungan anu gede salesna sanes totawang disebutna tetawang sok disebut sami wae di Karawang mah kitu
apa cenah ulah ka jalan ageng atuh pami bade motong jalan makarinya we ngalagu tetawang tah kitu totoang di Karawang seueurna mah eta bahasa totoang teh muncul bahasa Sibayang Asep Sunar teh mah deki di tetawang ka mana maneh dekat tetawang muni tetawang ceuk buta tah ada heureuy si Asep cing to di umah kota kunaon masjid gede sok disebut kaum nyai kaum mah sok dianggopan itu salah sahijina kaum teh sok dianggo nikahkeun kitu tah kitu kaum teh kada sok dianggo nya ku kaum orang Islam gitulah Kang abdi hoyong naroskeun leres teh upami hoyong ka istri teras istina tersepun dipelet we supaya daekeun leres henteu Kang eta mah cenah ai cek akang mantong make melet da dipelet mah sarua jeung dipaksa kudu daek ai pelet mah ku pelet Jepang we nama gitu dudu-dudu nu alus peletna cetna HD duit teh merkis geus lah Kang upami asam urat lah ku huut dicayan teras dituang mangga ku akang buktoskeun apan ento getarkeun ku asam urat nah isia oh benar lah badinya nama mata kurang ge cenah kudu banyak makan buah-buahan teh geuning eta monyet anggar gering kana buahan wae sing seueur tuang cau cenah teh seueur jat nanuna cangkur ileung ai diadu kana badinya udah urang bingung atuh ya kitu sing seueur ngaleueut teh cenah saboros teu kana ginjal paingan lauk tara ginjal kitu nya paingan lauk tara ginjal kitu sok lain-lain cing sok teraskeun niko eta entok terasam urat tina loba huut Kang asal usulna berdiri kerajaan Pajajaran saha raja pertamana upami telepat kerajaan nu paling asli mah kerajaan Sunda anu aya di Ciamis Rahyang Niskala Wastu Kancana geuning eta jalan Wastu Kancana tah tidinya dialihkeun ibu kota napan sadayan tanah Sunda teh milik Pajajaran dialihkeun ibu kota ku putuna incuna mendekati pelabuhan Jayakarta sanes Jayakarta atau harita mah Sunda Kalapa nu matak ibu kotana dialihkeun ka Bogor henteu aneh kapungkur ge ibu kota urang kantos di Yogyakarta dialihkeun ka Jakarta malah di Cina kapungkur tacan Peking ibu kotana Nanking heula tak kitu acuk hansip nah warnana hejo eta asal musalna kumaha nya sapertos tentara panu hejo mah namun kumargi sipilna lebih muda warnanya meureun eta ge nya wilujeng teh lepat Kang kadahna wilujeng sumuhun leres wilujeng lepat anu leresna we wungkul atanapi cing ke teraskeun Kang punten model pasagi model imah urang Sunda teh ciri khasna dina bangunanna dina gentengna potongan suhunan itulah gitu di Kang Omar Padalarang Kang Ibing abdi aya bade tumaros nah leres Kang Asep Taruna naon atuh montong diitakeun karunya si Asep Taruna beungeut nu di omong-omong mah Kang Ibing ari Gang Aleng nami naon upami telepon nami jalmi kapungkurna seueur di urang mah aya jalan Haji Anu jalan ieu jalan ieu abi ti Garut ari babakan Cariu naon maksudna Cariu teh tangkal Cariu seperti lamun urang init ka Bogor ngaliwatan jalan anu hiji eta sanes jalan puncak jalan hiji deui engke ngan nemu ka Cariu urang anu berasna ka itu ka Bogor ka itu jalan naon atuh teh Jonggol dayeuh ngora aya atana pintu teu aya dayeuh ngora pedah aya dayeuh kolot henteu aya da perapatan 5 gitu aya perapatan 10 soalna dayeuh samulihna pan aya Johana ujung berukang ari carita Aji Saka ngalalakonkeun naon eta ngalakonkeun lahirna huruf-huruf hana cara kadata sawala eta aslina mah log teraskeun da sanes eta kono coroko doto sowolo podo joyonya mau ke potongo ari pasir ucing hartosan naon tanah luhur nu loba ucingan Kang naon hartos ieu Kang Ibing nya ari Semar teh aya aslina teu aya dina pawayangan aslina ti India tidak ada Semar tapi datang ke Indonesia aya kumargi Semar lambang rakyat lambang demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat makana Semar nya dihandap pangkat tapi raja ge sarieun sakumaha tingina raja lamun Semar geus amek turun tah meureun perlambangna sakumaha pejabat gagah ge ku rakyat diturunkeun mah digubrag anu matak ati-ati
Semar mah sok sanajan Samiaji sanajan Bima Arjuna teu boleh we Kakang Semar cingku salira mah sepuh kedah kumaha Kang tah kakara aduh aya anak ngeran dempak lemong kawinang nong jarum sapotong dipake ngaputan jagat tak gitulah tah eta tah kok cing laguna sekali dewe urang makan bae dicararekan ge hayang eta euy remis girimis kasedihkeun bae urang mah ngabayangkeun we nyetiran di puncak gigireun anu geulis lain aya naon laguna we eta ngeunah resep we bae ka itu nama anu ukeun lagu da ku kokok dipamuterkeun kumargi abdi bade milarian sapi tu urang teh deui we kieu nyangakeun kasadayana saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan tuh sanes abdi henteu sono pileuleyan jejer useup paturai keur nyedeui maranga sadayana pilujeng di Kang Ibing Bandung Radio Mara. Taman gelis kembang kamelang kembang mahate akang Dedeulis salira kagungan salah titip asih dina hati anu wening Dedeukan salira anu tandasa nitip asih dina hati anu naon jadi alasan naon jadi lantaran naon jadi ukuran duriat urang betpatepan nah asik bersirungan bola hati teh lengkewan duriat mah ukur impian buat mah buat tepang
Saha nurek disalahkeun Saha nurek dibangunkeun Saha anu rek nulungan nu salah bongan sorangan langit subang ayu ngajurung ka Bandung najan sono najan selang wayahna da Bandung geus ngagupayan Pileuyan gelis kota Subang ayeuna awak king mulang najan deukeut dedek geget wayahna da Bandung geus ngadagoan di langit subang layung keur mayung basa awak ka Bandung tetep ka tilu Dupai jeung ibut ngajajabkeun di langit subang layung keur mayung basa awak mulang ka Bandung tetep kadeudeut mundur atina Dupai jeung ibut ngajajab halimun nyalaan terung da langit keur mendung duh panutan ati gelis teuing katum diri halimun ka tilu na langit keur ceudem duh panutan rasa lebar temen mucik soca di soca nu maseuheun gangis kadeudeut geuning bege salira ngeclepkeun ti soca hate akan sanaga
sampaikeun rasa tresna ngakasaha kudu balaka nyeretkeun tatali ati nakumaha kudu nyarita maheukeun rasa katresnan ciciran surya sumirat petinging rai lalaunan kasapi ku kilapan geus lain wancina deui hidup hirup dina mimpi tibra ngeukepan impian teu tenang tuh kanyataan lemah cari cenah mukti sote gergihari kiwari ukur nagari langitan ku harga diri anak king gerak anak sarakan gerak belaan hidup disampakan gawe pangkalan ke ada rese
nyaring gerah udang gerah nyaring duh gerah nyaring bale bati wetan nenat ciciren surya sumirat petinging rai lalaunan kasapi ku kikilapan geus lain wancina deui hidup hirup dina ngimpi tibra ngeukepan impian titenan tuh kanyataan nu hibar-hibarna ati pribadi nulis tangi bentang awan kanyataan bening beda ti ciptaan Hibar-hibar di langit lain layung panggugurit horeng rahaya jumarit jumerit men tadi jahit